kasabaran kalakah nyepelekeun, dibere hate kalakah menta jantung, dibere kesempatan teh mikir lain di urang deui. Ingat, jelema mah boga batas kasabaran. Paham? Baledageun. Ye, geus kolot kieu mah lain masalah wani teu wani. Nah, geus kolot mah eureunnan gegerengsengan teh. Set neangan pi duiteun, lain kalakah neangan pi omongeun. Baledageun. Ye, neangan jodoh mah ulah sok ulah pilih. Edeuk beungeutna goreng, edeuk beungeutna kasep, angger beli beas mah moal aku beungeut. Nu penting mah boga gawe. Bener teh. Baledageun. Lamun hirup hayang bebas jeung senang, mending keneh jadi randa. Lamun kudu stres, montong gableg salaki. Paham? Baledageun. Ngaranna ge nu hitungan, beres 100.000 sapoe. Mulai ti isuk-isuk nepikeun ka isuk-isuk deui kudu mahi selama 24 jam. Hayang dilayani, hayang disembah. Naon wae kahayang kudu dituruti. Giliran pamajikan aya kahayang dihare-harekeun, teu didengit. Komo lamun disinggung tentang kurang narasiko. Nyebutkeun mah teu ngahargaan, jeung teu meusukun. Itu ieu cincin ini ngalaki nu egois mah. Baledageun. Jadi awewe teh meuni matre. Ye, samaruk indung urang ngalahirkeun urang teu make biaya kitu. Ye, ku ngagedekeun urang nepikeun ka dewasa ge teu cukup duit saeutik. Diraku we kudu menangkeun lalaki anu modal. Sayang, udah makan belum? Sayang, gera makan nanti bisi sakit. Ini meuni asa teu parantes teuing. Baledageun. Ulah era boga salaki hideung jeung goreng patut. Nu penting mah daek usaha. Daripada boga lalaki kasep tapi mumul usaha. Ripuh besti. Baledageun. Duit aing, gaya aing, mah sumut maneh anu riweuh. Baledageun. Yo, aing mah daripada ruang riung teu puguh, loba ngagibah, loba ngagorengkeun batur, mending keneh nyieun video, mending keneh ngonten. Genah-genah aing bakal jauh tina pi omongeun, bakal jauh tinu pi rudeteun jeung pi dosaeun. Ari kitu mah aing ngonten ngocoblak sorangan ge ieu. Aing mah bahagia asa aya batur. Nu penting boga kuota. Bener teh. Baledageun. Ye, lamun aya lalaki anu ngomong kieu, hiduplah denganku, akan kujadikan kau seorang ratu. Tong percaya, wadul. Piraku aya ratu isuk-isuk gegero, ngeuseuh, ngepel, ieu ngalacai. Lain ge ratu, babu nu kitu mah. Baledageun. Pamajikan aing unggal poe ngan amek-amekan wae. Mending geus lieur ieu hulu ceuk, kudu kumaha? Ye, pan awewe mah hobina ge aya 3. Ngemil, ngomel, jeung ngemong. Jeung awewe mah paling benci ka 3 tipe lalaki. Anu naon? Otak kosong, omong kosong, jeung dompet kosong. Matak mah teu buru ngomel, ari sakirana dompet maneh kosong mah. Bener teu? Baledageun. Perasaan da aing mah teu meulina naon, jeung teu boga nanaon. Tapi lain ku asa boros-boros teuing eta duit. Kamari nyepeng duit gaji. Ayeuna saminggu buat geus bea. Dipake naon nya eta aing? Da teu boga nanaon kitu tah. Diwaki esi beungeut teh we ieu anu nyangkrung teh. Aneh aing mah hirup teh. Gaji sabulanan kan saukur mah saminggu. Lieur besti. Ari manehna curhat ku aing didengekeun jeung dihibur. Giliran aing nu curhat kalakah diibur-ibur, dibeja-beja ka tatangga, nepikeun ka nyebar eta caritana. Dasar jelema edan. Baledageun.